punten sataatana beli abdi ngagem wakosna sakadap abdi berasa lewat SMA Negeri PTN di pasien pancen bahasa Sunda di orang wawancara pamit tiasa abdi sarerencangan bade ngajadikeun bapak cikeun narasumber tiasa abdi ngawancara bapak sekedap punten sarerencangan nama bapak saha Kami abdi lah kemarin terus ngadain maksudnya di bidang naon kaleresan nama ayeuna nu di damel teh di praktis sareng sekolah. kumaha awal mulana bapak yang ide mau ke gini dan tanaman hias Awal mulana kaleresan kapungkur kantos damel di praktis sareng sekulen kirang langkung 12 tahun pas 12 tahun tidinya ngawantunkeun nyalira muka usaha nyalira di praktis sareng sekulen. kumaha cara harus dikelakukan hias sangkan menang bibit anyar Nah, kami perawatan kaktus cukup disiram seminggu sekali, disemprot hama insek. Kalau kami aya serangan hama, kami percaya mah kalian jadi insek oge. kumaha cara pemasaran dikelakukan hias ieu teh Nah, kami pemasaran ayeuna kan pas canggihnya biasa lewat media sosial, terus Facebook, IG, Twitter, terus saja bina. Selain teh eta oge biasa lagi cari tel. sekarang digendong ke mana wae Alhamdulillah aktus ieu kualitas dipintun ke seluruh Indonesia. kan ayeuna di pandemi aya masalah dina pemasaran sareng nanganana kumaha Kami pandemi ayeuna mah kaleresan hampir sadaya bidang alami penurunan. Kanggo penanggulanganna paling ngadamel inovasi nu sanes misalkan ngadamel souvenir nganggo kemasan atau misalkan bahan-bahan atau indukan ngadongkakeun nu enggal di luar. sabaraha keuntungan nu dipikeun ku bapak spesifik Kami kauntunganan teu tangtos. Soalnya kan nominal oge icalan, kadang-kadang aya nu rame, aya nu sepi gitu. Cuman kami dikalkulasikeun rata-rata per bulan itu kurang lebih 6 sampai 10 jutaan per bulan. upama keun keuntungan atasnya ditalikeun deui ku modal atau tapi Nah, kita paling utama kan modal heula. Janten kana kepelakan deui, nah sisana nu ditabungkeun. barang naon wae nu atas dina sisa keuntungan selama bapak usaha di bidang ieu Alhamdulillah tinu usaha ieu terus kapeset kendaraan sareng kapeset iyalah bumi gitu. Hatur nuhun kan ka bapak atas ngaluangkeun waktuna kanggo ngalal petasan ti abdi sareng rencangan abdi kabeung diri seueur perkarakeun anu sifatna pribadi kirang langkungna nyungkeun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.